Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kendai ngalogat kitab Igna dina channel YouTube Abu Napisah. Wal khomisu sareng ari anu kalimana eta dukhulul masjidi asup ka masjid bimuksin ku cicing aw tarodudin atau pulang anting liqauli ta'ala karena dauhan Gusti Allah ta'ala la taqrabu ulah deket-deket aranjeun kabeh as-sholata kana salat wa angtum sareng ari aranjeun kabeh eta sukaro anu weureu hatta ta'lamu nepi ka apal aranjeun kabeh ma kana perkara takuluna anu nyararita aranjeun kabeh kana itu ma wala junuban sareng teu meunang bari junub illa abiris sabilin anging jalma anu ngaliwat jalan hatta tagtasilu nepi ka adus heula aranjeun kabeh. Qala ngadawu saha Ibnu Abbas wa gue ruhu sareng salianti itu Ibnu Abbas ae la taqrabu tegesna ulah deket-deket aranjeun kabeh mawadi as-sholati kana pirang-pirang tempat salat li annahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta laisa sanes piha eta tetep dina itu mawadi is-sholat naon uburus sabili ngaliwat jalan ubal fi mawadi'iha balik tak dina pirang-pirang tempat itu salat wa huwa sareng ari itu mawadi eta al masjidu masjid wa nadiruhu sareng ari bangsana itu kaul eta qauluhu ta'ala dauhan Gusti Allah ta'ala lahudimat dirubuhkeun naon sawami'u pirang-pirang tajugna Yahudi wa biyaun sareng gerejana Nasrani wa sholawatun sareng pirang-pirang tempat ibadah wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam sareng karena dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la uhillu henteu ngahalalkeun kami al masjida ka masjid liha idin pikeun anu head wala junubin sareng teu ngahalalkeun pikeun anu junub rawa ngariwayatkeun hukana itu kaul saha Abu Daud an Aisyah radhiyallahu taala anha nampi ti Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa kharaja sareng kaluar bil muksi kulapan muksi wat tarodudi sareng lapan tarodud naon al uburu ngaliwat li ayatin karena ayat li ayatil madkuroti karena ayat anu dicaritakeun wa idalam tahob sareng di mana-mana henteu sieun saha al haidu anu head talwisahu kana urat aretna itu dam wa khoroja sareng kaluar bil masjidi kulapad al masjid naon al madarisu madrasah warrubtu sareng pondok wa musallil aidi sareng tempat salat naid wa nahwu dalika sareng bangsana itu nu kabeh wa kada sareng eta tetepnya kitu sapertikeun madarisu ma ari perkara ukipa anu diwakafkeun naon ba'duhu sapalihna itu ma masjidan kana masjid sa'ian halna anu umum wa ing qala sanajan ngadawu saha al Isnawi Imam Isnawi al muttajahu ari kaul anu diunggulkeun eta ilhaquhu milukeunana itu ma bil masjid kana masjid bidalika dina haramna wa pitahiyati sareng dina hukum salat tahiyatul masjid lidakhili pikeun jalma anu asup ka masjid wa nahwi dzalika sareng bangsana itu nu kabeh bihilapis sihatil itikafi kalawan perbeda sahna itikafihi dina itu ma wukipa wa kada sareng etanya kitu sihatul itikaf sihatus sholati ari sahna sholat pihi dina itu ma lil makmumi pikeun makmum ida taba'ada di mana-mana silih jauhan itu makmum an imamihi ti imamna itu makmum aksaro halna leuwih loba min salasimiati diroin tina 300 siku
Asadisu ari anu kagenepna eta at-tawafu tawaf parduhu tegesna parduna itu tawaf wa wajibuhu sareng anu wajibna itu tawaf wa nafluhu sareng sunatna itu tawaf sawaun eta sarua bae akana naha ari kabuktosan itu tawaf eta pidomnin nusukin tetep dina tanggunganana munggah haji amla atawa sanes liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tawafu ari tawaf eta bimanjilati sholati tetep samartabat jeung salat illa annallaha ta'ala angin sa'nyana Gusti Allah ta'ala eta ahalla ngahalalkeun itu Allah pihi dina itu tawaf al kalama kana kalam hartosna nyarita paman mangka ari saha bae jalma eta takallama samang-samang sanyarita ieu man falaya takallam mangka ulah nyaritakeun ieu man illa bi khairin angin kana alus rawa ngariwayatkeun hu kana itu khobar saha al hakim hakim an ibni Abbas nampi ti Ibnu Abbas wa qala sareng ngadauh itu hakim sahihul isnadi ari ieu khobar eta anu sahih sanadna wasabi'u sareng ari anu katujuhna eta alwat'u haram ngawati walau ba'dan kitoihi sanajan kabuktosan itu wat'u eta tetep dina sabada pegatna itu edzam wa qoblal gusli sareng dina samemeh adus li qaulihi ta'ala karena dauhan Gusti Allah ta'ala wala taqrabuhunna ayat wala taqrabuhunna wala taqrabu sareng ulah deket-deket aranjeun kabeh hunna ka itu nisa hatta yathurna nepi ka suci itu nisa wawat uha sareng ari ngawati na itu haid pil parji dina parji eta kabirotun dosa gede minal amidi ti jalma anu ngahaja-haja al alimi tur anu apal bitahrimi kana haramna al muhtari anu karep sorangan wayak puru sareng kupur saha mustahilluhu jalma anu ngitung-ngitung halal itu wat'u kama sapertikeun perkara pil majmu'i anu tetep itu madina kitab al majmu' anil ashabi nampi ti ashab wa ghairihim sareng salianti itu ashab bihilapin nasi kalawan perbeda jalma anu poho wal jahili sareng jalma anu bodo wal mukrohi sareng jalma anu dipaksa li khobarin karena aya hadis innallaha sanyana Gusti Allah eta taja waja ngahampura itu Allah an ummati ti umat kami al khotoa kana kasalahan wan nisyani sareng kana poho wama sareng kana perkara ustukrihu anu dipaksa itu umat alaihi kana itu ma rawa ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha al Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairuhu sareng salianti itu Baihaqi wa yusanu sareng disunatkeun lil wati pikeun jalma anu ngawati al mu'tamadi anu ngahaja-haja itu wati al mukhtari anu karep sorangan itu wati al alimi anu apal itu wati bitahrimi kana haramna pi awali dami dina kawitan kaluarna getih wa kuwatihi sareng dina kuatna itu dam naon attasadduku gawe sodakoh itu wati bimiskolin kana samiskol islami anu bangsa Islam itu miskol minad dahabi anu tetep tina emas al kholisi anu murni itu dahab wapi akhiri dami sareng sunat sodakoh dina tungtung kaluarna getih wado pihi sareng lemahna itu dzam binis pimiskolin kana satengah miskoli khobarin karena hadis idza waqa'a di mana-mana ngajima saha ar-rajulu lalaki ahlahu ka bojona itu rojul
wahya sareng ari itu ahlu eta haidun anu head ingkana lamun kabuktosan itu dzam eta dzaman getih ahmaro anu beureum itu dzam paliyata sodak mangka kudu gawe sidkah itu rojul bidinarin kana sadinar wa ingkana sareng lamun kabuktosan itu dzam eta asparo anu koneng paliyata sodak mangka kudu gawe sidkah atau sodakoh itu rojul binispi dinarin kana satengah dinar. Rawa ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha Abu Daud wal Hakimu sareng Imam Hakim wasohaha sareng nyohehkeun itu Imam An-Nasai hu kana itu hadis. Wayu kosu sareng dikiaskeun naon anipasu nipas alal haedi kana haid walapar ko sareng teu aya beda na eta maujud bil wati di jalma anu ngawati baina zauji antara salaki wa guerihi sareng salianti itu jauj pa goeru zauji mangka ari salianti salaki eta makisun dikiaskeun ala zauji kasalaki alwaridi anu kawarid alwaridi anu kawarid itu zauz pil hadis dina hadis walwat usareng ari ngawati badan kita idami dina sabada pegatna getih ila tuhri nepi ka suci eta kalwati tetep sapertikeun ngawati pi akhiri dami dina tungtung kaluarna getih. Dakaro nyaritakeun Imam Nawawi hukana itu wat'u fi'il majmu'i dina kitab al-majmu' wayak pi sareng cukup non at-tasadduqu gawe sodakoh walau ala fakirin sanajan kabuktosan itu tasadduk eta tetep kajalma fakir wahidin anu sahiji itu fakir wa innamal lam yajib sareng pastina teu wajib itu tasadduk li annahu karena sanyana itu watu eta watun wati eta watun ngawati muharramun anu diharamkeun itu watun lil adai karena kokotor pala yajibu mangka teu wajib bihi kana itu watu naon kiparatun kiparat kaliwati sapertikeun ngadubling wa yustasna sareng diiwal mindalika tina itu li annahu watun muharramun saha al-mutahayyiratu awewe mutahayyiroh hartina awe anu bingung falaki parota mangkan taya kiparat eta maujud biwat iha kusabab ngawatina itu mutahayyiroh wa in haroma sanajan haram itu watu walau ahbaro sareng lamun ngabejakeun itu mutahayyiroh huka itu zaos bihaediha kana hedna itu mutahayyiroh walam yumkin sarang tekongang non sidakuha benerna itu mutahayyiro lam yaltapit mangkah tengalirik itu zaos ilaiha ka itu mutahayyiro wa in amkana sanajan kongang itu sidaku wa soddaqo sareng ngabenerkeun itu zaos ha ka itu mutahayyiro hurima mangka diharamkeun naon watuha ngawatina itu mutahayyiro wa in kadzaba sareng lamun ngabohongkeun itu zaos haka itu mutahayyiroh pala mangkah teu haram li annaha karena sanyana itu mutahayyiroh eta rubama anada terkadang nentang itu mutahayyiroh ka itu zaos wali anal asla sareng karena sanyana nu jadi asal eta ada mutahrimi henteu ngaharamkeun bihilapi man kalawan perbeda jalma allaqo anu ngagantungkeun ieu man bihi kana itu watu tolaqoha kana talakna itu mutahayyiroh wa ahbarot sareng ngabejakeun itu mutahayyiroh huka itu man bihi kana itu tolak pa innaha mangkasanyana itu mutahayyiroh eta tatluku narima katalak itu mutahayyiroh wa in kadzaba sareng lamun ngabohongkeun itu man haka itu mutahayyiroh litaksirihi karena lalawora na itu man
pita'likihi dina ngagantungkeunana itu man bima kana perkara layu ropu anu teu dikanyahokeun itu man illa min jihatiha angin ti jihadna itu mutahayyiroh wala yukrohu sareng teu dimakruhkeun non tobohuha pasakanana itu mutahayyiroh walastimaluma sareng teu makruh make na kana perkara masat anu ngantelan itu mutahayyiroh kana itu ma min ma'in nyatana cai aw azinin atawa adonan roti aw nahwihi atawa bangsana itu nu kabeh wasaminu wallahu a'lam bishawab.